Cing boy, aya info euy. Info naon? Motor yang ngejauh motor ieu budak ieu geus beberewekan wae yang motor boy. Sok tingali. Buru. Alah naon ieu? Apaan ieu? Bisa kapake. Anjing da kumaha ieu teh? Kamarana euy barudak teh yang ulin aing teh euy. Nih yang ulin kieu euy. Sugana ya anu ngalewat ngajak ulin euy. Wi ngira wi. Mana? Yang awal-awal luwai. Yang ulin aing atuh. Awal-awal luwai. Yang milu atuh. Asa mau boga motor. Anjing kalem dagoan aing bola motor. Kalem bebe jalan rek kamu kola ka babe. Urang rek ngomong yang motor juga si Obi alus. Anjing. Cik bapak orang itu kaditu Sugana si Inyo. Perjualan. Gane aya batian. Marah anak euy terus ke ditalulakan kieu si Inyo na. Yo. Bawa moro ke hujan-hujan kieu. Anjing. Keun we motor mah. Ieu mah aduh si lahir batin ieu. Tapi kan kamu mana ge mau aya nu ngerehkeun ieu mah euy. Tuh, aduh. Tingali herang kieu nya. Yo. Ya hangang kieu buah-buah. Ieu mah terbalik euy. Amanahnya si Inyo teh. Baru aing dek ngajual motor sugana ya batian ya. Teu pai mah orang pencit we. Biasana sok aya COD bagi telepon. Si Inyo sugana jadi aya batian ya. Aduh. yang motor pak nih kabit tadi ku si Robi nih yang ulin tadi ajak ulin ku si Robi nih ku si Robi Ge motor ge alus jang. pangulikeun atuh motor bae nu sabelah oge Aya nu sabelah mah. yang make sekolah Siapa gitu mah? ya yang motor Kayak daguan heula atuh yang motor mah. yang sekolah dina wae ku barudak pak Atuh ke urang teangnya segedeung deui nya. Tuh anjing geus kenalan kieu ya teh euy. Mabok tanggung juga aya mang boya kasbon. Ai sinana anjing. Wali lo dewa. Nah kadena. Ya. Anjing kieu. Aduh. Aing. Di mana? Ini sakit berdarah. Geus curhat deui wae. Blok. Atuh da kumanya berjuang bebaladaran tapi teu diharga. Wali lo. Iya, urang nengan si Inyo ka mana aing teu ngajual motor, teu payu urang pencit. Ting sia boga COD-an. Hayu aya jang tanggung ieu ye. Tang tebok anjing. Lebih baik mabuk sampai lupa diri daripada ngejar dia sampai hilang harga diri. Banyak biji colokan. Ayo atuh ayo. Ayo urang neng si Inyo. Hayu. Balik deui anjing. Sugan panggih. Bukan panggih neang anjing nu walu. Baik. Sorangan anjing. Kebutuhan. Kebutuhan. tuh pak buru pak yang motor nih bisa digulingkan motor nagra Ayo pasaran. Tete motor kisah bersejarah gitu. buru atuh Anak 5 ieu buru atuh nih yang ayeuna motoran yuk sabar pokoknya mah kita saya waktu mau ke mana. bisa digublageun Panggih jeung nu wali lo deui wae anjing Ayo. Si goblok urang kalaka gugulantungan anjing.
Jeung ke aya atuh. Auna atuh mang meni gancang-gancang teuing. Sia deui da wali lo. Panuntun Bu. Ya, aduh. Oh, ngadon-ngadari beukeun ngarasakeun di daerah Lebak Saat tambelingan gitu. Kalau teu budaknya kana mabok teh cing eureun huntung geus pohang teh. Teu bawa ka era teh. Heeh. Maream aing dengalina oge. Ini ya, cepol. Toh. Siap. Alhamdulillah no di 8 wae atuh. Sejarah, Boy. Oh, bener bersejarah. Cing boy, aya info euy. Info naon? Motor yang jauh. Motor ieu budak ieu geus beberekan wae yang motor boy. Asa aya euy si Emon. Motor kumaha? Pokoknya kumaha sabelah oge kemarin. Oh sabelah? Heeh. Aya. Aya. Anu si Emon sebelahan mah. Heuh, kapai hayu. Oke atuh ke urang teh tanyakeun si Emon. Ke urang teh teang lah. Siap. Nya, Siap. jang budak. Jang budak rewel ieu aduh. Aya anu sebelahan mah. Geus kayak bari nang si nya sugan aya di Mon. Ayo. Anjing jeung wali lo sakala sudah goblok. Betulan. Suana si mah Mon. Gandeng betul jempe atuh. Anjing gede tole. Pas. Nah anjing Dia cocok motor yang budak si Mang Ado mah. alah euy segane atuh. Ieu Sebelahan benernya. tukang aya ada Aya. wewe sebelah. Lah. Oh nya euy anjing ieu cacak segane batian nya. Karep eueuh. Katukang aya motor sebelah ieu mah. Boleh anjing mabok di jeung mabok sia cebubak ku anjing minum we. Cing ku aing teh cing. Cil, tadi ya. Pak maneh bapak maneh butuh motor sebelahan tah ya aing aya. Sok tingali. Buru. Alah naon ieu eta. Oh. Eta kira. Anjing. Iya, goblok. Kena naon man? Cil, tah kawanan. Ye. Tingali. Bapak maneh kan nanyakeun motor sebelahan. Iya sebelahan. Hareup eueuh. Katukang aya sebelah tuh. Ayo. Ya, cik. Bawa. Oh, pana bejakeun Bawa. aya si Mon. Barengan ku sia. Ayo. Barengan. Ini motor mana Cil? Apa? Aya apa nu jalan motor teh? Motor teh ka beneran aya. Di mana? Itu di ditu. Di ditu. Mang Boya. Ini hayu ulang teang atuh. Ayo. Sebelahannya. Ya. Ayo. Ayo. Tah iya mang. Karena tah iya. Aya lah motor sabaraha teh aya si Mon. Tah sebelahan ieu. Bisa kapake. Oke, anjing na kumaha ieu teh? Kumaha? Hamai pantukang aya na hareup kumaha? Panang lu sebelah. Aing mah suka teh heueuh we sabeula. Kapan ini sabelah hari anu? Heueuh maksud indung bapana nu butuhna mah. Oh gitu. Heueuh lain nu kieu. Aya indung abi aya. Lain ieu pas mau walilo di. Ieu maksud teh aya ka tukang aya karep boboh. Heueuh kumaha make Itu. Oh. Didorong we. Rupa neanganan nu sabelah. Kumaha atuh? Teu kapake ye. Tah heueuh da mau kapake kumaha ku budak lagi mau bisaeun cek kasarna. Kapake oge. Salah dewa ya aing yang barang sial teh. No. Lang ke deui ah. Duh. Bener ya teh salah si Boya euy. Sabelah teh dan tukang aya ban hareup. Oh, halus mah halus, Pak euy. Sabelah tapi eueuhan banan. Heueuh makena kumaha jang? Bae atuh pang meuli ke motor anyar. Heueuh ke geus aya rezekina ibarat mah. Oke, ditunggu-tunggu awas nih ngomong. Heueuh ke li pameulikeun gampang motor mah loba babaturan mah. Ada nggak bohong? Heueuh ke dipameulikeun. Iya nih motor. Nah banda budak. No. Mesin ini buka bapak.
Jangan lupa. Oi, ngomong goblok. Pokoknya mah tong hilap tonton we Sunda Barbar 0 kilonya. Nah hari mah kan sekadar diajar berkarya, hiburan upami teu kahiburnya di skip we aja. Pokoknya mah tidak perlu tenar, gak perlu sangar, yang penting rezeki lancar. Amin. Amin, amin. Nah, Cio cingketol mana sekolah. Ya. Ngonten. Oma tong ngarokok dulu bisa diburu kayak anjing dicarekan sia. Tara ngarokok. Tara sebatang. Well, pokoknya mah aya nama cerita pendek Teuing ceritana tingkahnya. aya saldo teh, Pak. 30.000. Ayeuna cerita nama. Cerita namanya kaleles ka Kadungora nya Disapan kadaya kolot, udah kelumpat di calana, Bapak. well bener aja kaleles ka Kadungora mah cuma terus ya kadaya kolot ka mana Majalaya tuh kayak sana di kolot nya tuh di Ngora Parah. Pokoknya mah Mang Aja jeung Mang Aju rek meuli Arlo JJ. Nini tadi baju susuna dikenyal eme. Ayo